hilap, like, komen, yang sublet. Semoga terhibur dengan video-video kami. Rasanya bakal mudah ah. Ayo. Satau naon anu mata kabayakeun. Olah mau. Buaya. Yuk. Tah ayeuna jawaban maneh naon? Cak. Naon cak. Pancek paribasa ge. Cak pedas mah osok ngabeda-beda ke nasi batul. Jadi satu anu ngebayar baca cak pedas. Kalau kasih busuk temenang dodo mang tahun-tahun. Jangan dari jodoh mah mesti atur ku Gusti Allah. Oh mungkin itu mah susuk teh rasa diatur ku Gusti Allah. Pancek paribasa ge. Tong hilap li komen yang subret. Tong hilap sih subret.